Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannif hadal kitab rahimullah wa nafa'na bi amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang naraskeun deui kana ngalogot matan kitab Sapinah nyaeta bagian pasal alladzi yaljamu lil mayyiti. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari taji pasal aladi ari anu yaljamu anu misti tuladi lil mayyiti pikeun mayit arba'u hisolin eta opat pirang-pirang tingkah. Janten anu wajib pikeun mayit kawajiban nu hirup pikeun mayit teh sadayana teh aya opat nyitu fardu kifayah. Gosluhu tegasna kahiji ngadusanana mayit. Kewajiban nu hirup pikeun mayit teh nu kahiji lamun aya nu maot teh kudu diadusan. Wa takfinuhu anu kadua kewajiban anu hirup ka anu geus maot teh nyaeta mungkus dibungkus mayitna teh. Wa sholatu anu nomor katilu kewajiban jalma anu hirup ka anu maot teh nyaeta nyolatan alaihi ka mayit. Wa dafnuhu anu terakhir kewajiban pikeun mayit atau kewajiban anu hirup pikeun mayit teh nyaeta nguburkeun si mayit kitunya. Ieu teh berarti fardu kifayah anu hirup ka si mayit, janten teu usah kabeh jalma nyolatan, cukup aya anu ngawakilan anu bisa. Sakitu wae, mudah-mudahan aya manfaatna. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.